Rumah Sakit Umum Pandega Pangandaran sadayana wae mohon haturan. Jakal tepangate kapan dirian dina wanci geus Di kekewet sakarepna
duka bogo anyar moal elek nuti payun jangkung ageng layuna rada pendek eueuh nu balik tersangka geuning saruana jadi 11-12 ngaku-ngaku bujangan padahal mah geus rimpitan anakna reai hayu ibu dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara kuring kagoda ku lalaki dasar buaya tilu kali menangkeun lalaki purunyus gara-gara kuring kapelet ku lalaki dasar purunyus. Ayo spesial buat warga Pemayang. Pilih pada dijogetan ibu, ayo. Abdi gaduh ka bogo anyar moal elek nuti payun panjang badak layuna badak panjang sarua ngeunana tersangka geuning saruana jadi 11-12 ngaku-ngaku bujangan padahal mah geus rimpitan anakna reai dua kali menangkeun lalaki buaya alasia gara-gara kuring kang goda ku lalaki dasar buaya tilu kali menangkeun lalaki nurus tunjung alah gara-gara kuring kang goda ku lalaki dasar purunyus dua kali menangkeun lalaki buaya alah gara-gara kuring kagoda ku lalaki dasar buaya opat kali menangkeun lalaki purunyus awas gara-gara kuring kapelet ku lalaki dasar purunyus. Cinta kuring ka manehna anggang kahala sagara moal luntur ka ibunan moal gedag ka anginan cintangan ukur salira cinta kuring ka manehna masih kawas anu bala kasalira kuring cinta moarek aya gentosna asih urang salamina aduh akang ieu hate emut mae kasalira moarek kabayang-bayang aduh sisa hilapna sakolebat rendengan
sagara mual guntur kaibunan mual gedak kangenan cintangan ukur saliran. Cinta rindu ayeuna masih kawas anu baheuna akan sabira kuring cinta muarek aya gentosna asih urang salamina. Aduh akang abdi emut mae kasalira teweleh kabayang-bayang. Aduh sesak hilapna. Sini teteh ayo sakole paterendengan bari ukur na implangan pinuku kambang harapan nyawang kana kabacaan adalah di kumaha adat urang anu beda. Sakole paterendengan bari ukur na implangan pinuku kambang harapan nyerang kana maniatan dalah di kumaha adat urang anu beda adalah di kumaha adat urang anu beda. Dilajeng masih dina lagu-lagu parahyangan Neng Yeni atunanan pribadi ngerencangan diantos ayu diantos pisan Pak Hajat bade ngeresakeun manawi ke Cikarang bade ayu. Asik di mana anjeun ayeuna ieu
Burini anjeun ayeuna neyeni duh neyeni bapak hajat atong tega anjeun tong lali alhamdulillah acan kenak atur nuhun bapak sawerana bulan surem siga jenuk keur alun lait angkeun siga anjeun keur baud eta sakapeuna kuring sok kumbalamunan hoyong tepang pahajat anjeun di mana hey dede dede teh meuni gelut-gelut teuing ya Allah meuni lucu budak ngiring jeung atuh mun bade ngiring jeung atuh yuk hey asa keur nedeng yuk goyangan neyeni duh neyeni di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyari dina waktu hiji peuting adek sayang kuring sok kumbalamunan eta di mana atuh di mana burini anjeun ayeuna burini aduh burini nah hai kacempet tenepi ka tong tega anjeun tali tetep cinta kasanira bulan surem siga jenuk keur alun langit angkeun siga anjeun keur baud sakapung moh dede kuring sok kumbalamunan hoyong tepang panutan duka di ahli naon ahli naon abi mah teu nyebat nu mana joget di jogetan di Bayu diantos bu aya dua lalaki anjing lalaki kuring lalaki pada mika harap nih boga dirina kembangmu jadi impian keselani mapais ati duh diri cinta pasti sarua miboga cinta pada mikah hayang tur macik atina iraha bakal laksana rek meti kembang katresna nu jadi cengceman piring nandangan kasiksa gering pikir ngalang layu horeng cinta nu samar asa walau kaya anjeun jadi rebutan antara dua wanoja nu samisa
boga cinta kepadang bika hayang tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layu orang cinta tu samar asa tualang anjir terjadi rebutan antara dua wanoja bersama-sama cinta ke diri sendiri rasana diri istidaya mi cinta anjina harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layu horeng cinta nu samar asa tualang anjir jadi rebutan antara dua wanoja bersama-sama cinta diri sendiri rasana diri istidaya abdi mi cinta anjina harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan. Coba lagu terima kasih monggo. Itulah layangan nu pegat kepakan di langit lengna ngapung mulia asih nu bungkara nah tekapakan diri ngalayang tayang pamuntangan nah asih na betila dede na duka kamana nah cinta na bensirna ngalayang duka taing kamana
goyang ku ibu. Itulah layangan nu pegat makan di langit lengang ngapunguleang asih nu bungkaran nah teu kapakan diri galayang kaya pemuntah Uji, ayo ah. Di Subang. Manuk kepudang bolone kuning ini adang-adang malah orang teka jepul maning disayang-sayang keimpi-impi lebih bisa bilali dengan pujaan hati bubuk dubur neng tengah-tengah sawah seneman kelingan burung kelakon rindu-rindu tubur pribasa sampai sewindu akhirnya ketiban ringsu manuk kepudang bolone kuning yang diadang-adang orang teka jempul maning tarik bos cik 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 ayo bos Eva diantos iya bos NR oke ayo atuh naik ke dia bulet oh laguna bulet sudah di bos Eva Cinta Ratu manuk kepudang bulune kuning yang diadang-adang orang tekan jempul maning kebayang-bayang keimpi-impi bisa lali kelingan pujaan hati
sayang-sayang orang bisa jebul manis. Dasar jodoh. Susah ditambah rumah tangga pepaya salaki tengarti pandi imah temahi lupahan sorangan bater papasean duriat geus pegat asal ulah basilan. Tengarti pandi imah temahi ngupahan sorangan batang papasean duriat geus pegat asal ulah basilan. Dodo jatuh coba pun urang rumah tangga sakapeun sok ludeun rek diserahkeun tapi da pohara kawas lain wanita ulah sok ngagoda kan puguh eta cocoba. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing, bener-bener teu bisa hejan dibengkeun ku tali durian. Mang Didin asana janoba udah rentang pating kuriling neangan lawan pating kaletro nganapan to hate tapi ku urang jadi pan
dina hati kuring anjen cicing, dina hati anjen kuring cicing, bener-bener henteu bisa hujan dibengket ku tali durian. Sanajan loba nu darat neni pating kulilik nyawer cenah geura jangan layan lagu naon ieu beb awas ya mun hese urang teu dipalire alah salah kapan durian teu bisa digantian ku rupa durian teu bisa digantian ku harta pales asik durian tetangna henteu kapaksa durian teu bisa diaya-aya digurakeun dina hate di dituna Iwan tadi kamera lin ganda aduh dibaca dibuka ku urang duaan dibuka diriksa ke penuh rasa kahema. Harita teh wanci pas sore namangsa kowe nu halodo panjang kidul kota Garut beras kakadungora leles oge kaliwatan jol anjol ka kota Garut. Cikuray nang tawi haruman ngadago namangsa kowe nu halodo panjang pas kidul kota Garut ras kakadungora pada ngeumke rasa maling toel ocon panon kuring mah kata jipisah anjeun lir intang gumilang luyu jeung lanian kotana Garut kota intan pangirutan mana
lemah kalangi tenang angkang bulan cipin tanah asap pamohalana pisan sim kuring bisa ngahiji api macam itu kadang tunah harta sepi hati ukur ngabogaan cinta ngan boga cinta ari hayang sikap batur ngan hancakan teka ukur pinanggi ceka bagjangan kurima ukur harapan kapita ku anulian bisa kedam ucap cinta sakapeng kuring alaman tapi na dina lamunan Hakimah jani tunggaran tunah harta sepi hati ukur ngabogaan cinta ngan boga cinta ari hayang siga batur ngan hancakan teka ukur pinanggi jengka bagjangan kurima ukur harapan kapita ku anulian bisa kedam ucap cinta sakapeng kuring alaman tapi na dina lamunan sakapeng kuring alaman tapi na dina lamunan. Hai, Mustika Bangsi. Yuk Bos Iwan yuk. Loh kok dibagi es ke panggungnya mana? Gurat bumi tampak jalan kula janji gurat bumi tampak jalan kula sumpah kula ora pengen dibaleni najan seneng kula ora sudi amit-amit tebang bayi alas ya eman heeh tibang kula kegoda sakit hati pedah naon totonggengan aja ngarep-ngarep kagen curiga ya saya perlu curiga ngarep punya libakal kula cinta pedah naon dikadinya ai manisieun Cicalengka luar biasa. iya Tangerang masih nih, live TikTok masih ya. asai goyang ungkeun aa Dia dan Masya Yati Allah. masih.
Banyuwangi juga hadir di TikTok. Thank you. Neng pribasane putih-putih kembang kecubung, tapi lebih putih seputih kembang melati. Teh Yaya spesial G-Boy, Teh Yaya boleh. Neng putus tali Allah masih bisa disambung, lo, tapi putus cinta terasa lara di jiwa. Garet bumi kula janji, garet bumi kula sumpah, urat bumi tapak jala kula janji. Awas garet bumi tapak jala kula sumpah, kula ora pengen dibaleni, najan seneng kula ora sudi. Amit amit jabang bayi. Kalau boleh kula pakai kolor gerak. Guys, serem. Ih, ayo gundal gandil. Neng pribasane putih-putih kembang kecubung, tapi lebih putih seputih kembang melati. Hey! Neng putus tali masih bisa disambung. Karena totongengan ih terasa lara di jiwa. Garet bumi kula janji, urat bumi kula sumpah. Bos Iwa. Urat bumi abang jua, Garet bumi tapak jalan pulang sumpah. Pak Jula pengen dibaleni, najan senang kula ora sudi. Amit amit Jabang jabang bayi. bayi. Berang macet lohor papaton nu kuning intrek nak rekang nyakit terjang-jang nelir ngaku payan pancin kerwasiatan. Sore mengko kasar papaton kuning ibarat luhur ngalanya gawahan
kekasih nu mimiti muka tepungguh salah najan hati beraturiat anjeun mah anteng mihemah.
Hai Maro. Bebende. Aduh. Duh bebende aduh ayeuna mata kenine sagalana mun keur seri mata kenine kuncucuna mun keur baeut nine keur goreng patutna aduh bebende aduh ayeuna kanineng kulucuna mun keur baeut nineng keur goreng patutna Diawali sama Rosna. resepku saya adatna rek mawa karep sorangan Ayona balakana. resepku saya adatna mun gajihan loba pisan pamintana tarik neng Pepi bebende aduh ayeuna mata nineng sagalana mun keur seri mata nineng kulucuna mun keur baeut nineng keur goreng adatna ayo kita tampilkan satu persatu Gadis Ciamis Ciamis Panjalu digoyang Panjalu lemah. Ayah Lydia sekedap deui ya tiba daerah. diri nandangan kasiksa kiri pikir eta alang layu orang mencinta nu samar asa dua kaya ada du jadi rebutan antara dua lalaki nu sami mencinta ka diri selira aduh rasana panganten diri geus teu daya akan mincinta anjeunna harapan ngan tinggal harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunna asik Assalamualaikum. Ayo kita tampilkan lagi. Selanjutnya ada Miss Inces. Kabur Era Wijaya kabur. Duh bebende aduh ayeuna mata nineng sagalana mun keur seri mata nineng kumanisna mun keur baeut nineng keur goreng patutna duh bebende aduh ayeuna mata nineng sagalana mun keur hitut mata nineng ku bauna mun keur baeut nineng keur
resep karena goyangan anak mun di luhur paling enak karaosna Yo. duh bebende aduh ayeuna mata dengan sagalana mun keur seri mata kanina kulucuna mun keur baeur nina keur Korea patu